Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya kumaha damang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdoa ti para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Dedemit Gunung Warangas bagian ka-7 karya Kileksa. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka subri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan acara ieu. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangatu para mitra nyangakeun wae carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Para mitra kaum dangu, harita bah lemud teh. Anjeunna maksad sareng tujuan bade ngangkir agemanana. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Akhirna mah para wargi sadaya barang imah ngarieg teh logodor ka kamar aya nu datang hiji orai sanca nu kacida gedena. Uluna jiga kuda beuheungna jaweran gedena sarua jing tangkal kalapa. Jigana ieu nu disebut Sang Sudewi Kulak Tapa kubah lemud. Buringkal para wargi sadaya. Sakadang orai teh ngaburingkal matak gila. Wow, sungutna sakaligus wow mending wow. Sagede dingkul. Mata bolotot pika gilaeun, tapi bah lemud mah tetep diuk kalayan tenang. Malah pok nyarita deui. "Wilujeng sumping Sang Ratu suma ngalinyi." Katempona ku bah lemud mah hiji ratu nu kacida ahingna. Gining jeung agung ratu istri nu kacida geulisna. Dangdanan ting-pating gurilap kawas ditaretes ku emas intan berliat. Mata orai nu bolotot ceuk bah lemud mah cureuleuh baeud cureuleuh baeud. Cureuleuh pikabitaeun. Sumut nu cewawe sagede dingkul ceuk bah lemud macan matak imut para mitra ngagelenyu ngajak seuri ka manehna. Sedengkeun Sang Sudewi Kulak Tapa can waka ngajawab, kalah ngaburingkal deui merenahkeun awakna nu panjang jeung gede. Buburingkalan matak dinggiapeun purungkal paringkel, buntutna muter antukna mah ngagulung jadi sagede telebung. Ari huluna cileungeu di tengah gulungan awak katempo kubah lemud mah hiji ratu istri nu calik bangun tumanina, letah lalel matak sieun, letah nu nyagak teh sababaraha kali nolol. Yang kunti payun kula ngahaturkeun nuhun. Kuayana salia parantos gerasa nyumponan panggonang kula. Salajengna kula teh da ditawaku bae, rehna kula teh parantos kumawani ngangkir lain wanci. Munang lain bangsa, ari nu dimaksad aya hiji hal nu bade didugikeun. Kitu manawi hatur uning we. Mugi henteu rengat gali, henteu janten benuk kalbu. Cekel bah lemud ngamimitian buka obrolan jeung siluman orai. Nu jenengan Sang Sudewi Kulak Tapa anu ngageugeuh Gunung Kalapa dan Gunung Kakapa pokna walon. Aya naon-naon lemud. Nami mula heran. Aya naon atuh nu dibiksud ku anjeun pok ngarajarindakeun? Aduh nuhun kula teh ngabogaan musuh hiji. Hal ieu teh bakal mangfaat kanggo salira. Sarta mata kundung pikeun kula. Saupama eta jalma diala sarta dicana ka nagara salira. Kitu maksud teh. Gitu. Nu bisa lemut. Lantaran nusa benerna kula mah henteu bisa mawaan manusia nu teu tuan teu dosa. Lantaran lain kitu tujuan kula mah baheula ge. Nya teh sanggup ngabantu kahayang anjeun dina urusan harta bana nu dipenta ku anjeun. Tapi ari dina urusan jiwa manusia mah teu bisa. Sabab kaula mah teu butuh. Da kitu ayeuna mah wayahna mah bisa nyumponan. Cek eta siluman siga anu hoream dititah mamawa jalma tapi bah lemud teu eleh cumarita. Kahartos. Nyanging naon margina atuh dipayun mah dijalankeun. Apan sane sakali wae kula mendak kitu teh. Nuhunkeun penjelasan we. Ieu lemud nu ti heula ge saudara mah lain kaula nu nyokotna. Sambat kaula mah henteu mutuh. Di heula oge kaula mah teu ditahan deui ka batur. Jadi nyatana mah kasiluman nu butuhan ku manusia dah kitu.
Sumuhun atuh naon lepatnya upami ayeuna ge serenkeun ka siluman sejen. Pokoknya mah asal jalma nu dipika cecep ku kula bisa ningkah di alam manusia gitu. Lamunnya salira masih kene satia ka kula, geura jalankeun we atuh. Ai carana mah kumaha salira we nyangakeun. Salira langkung waspada. Kula mah terang diberes we kitu teh Sang Ratu. Bah Lemud maksa ngahulang Sang Sudewi Kulak Tapa mun jelema teh mah keur mikir meureun mun jelema ieu para mitra. Sama Bah Lemud para mitra memaksa wae. Aduh, ari mata nu bolotot meuni herang letah ulal lel matak paur. Teu bisa Lemud sabab geus leuwih di wayahna. Jawabna tegas lantaran teu sanggupeun mawa jalma ka nagri Ipri ku jalan kitu. Hanya kala itu kula mah ngarasa ku jiwa ku ayana eta jawaban teh. Nya teu bisa mun ditambahan hiji deui. Bah Lemud keukeuh hayang ngawadalkeun batur ka siluman. Manehna geus cecep kabi hati. Ari maksa mah bisa tapi anjeun kudu sanggup tanggung jawab segala rupa akibatna. Sabab ieu mah lain pagawean kaula sabenerna. Kaula mah nya teh nyanggupan ka hayang anjeun. Karena satuhu jeung satia ka anjeun. Nya eta jalma teh dipasrahkeun ka sobat kula. Nah gitu kasanggupan kula mah kumaha ka hardi. Nya kahatos satunun sarta sanggup nanggung sagala rupiah akibatnya. Tapi upami kula kengingnya hartosna mah hayong terang gitu. Saha atuh nu bade dipiwalang anakna teh. Silumanna nahaon atuh anjeunna teh sareng sakantenan we terangkeun. Cek Bah Lemud jiga penasaran. Hayang nyaho kasubatna Sang Kulak. Sobat Sang Ratu Kulak Tapa teh. Ari sobat muring teh siluman buta hejo. Jangan manehna nu butuheun ku manusia mah. Prak jalankeun syaratna engke ku kula bakal ditepikeun ka sobat kula. Ngan sing inget sagala rupa akibatna anjeun kudu tanggung jawab. Hulang Bah Lemud ngahulang. Manehna reuwas ari ngadenge siluman buta hejo kitu mah. Lantaran inget kana caritaan jalma nu sok ngarobrolkeun urusan buta hejo jeung kalakuanana, tapi kulantaran keur butuh ku pagaweanana akhirna mah hatena tenang deui, pok nyarita kalayan tenang. Hatur nuhun atuh Sang Ratu, mangga atuh syaratna bade disayagikeun. Hatur nuhun kana kasatiaan salira ka kula. Muga-muga lancar sakumaha nu dimaksad ku kula. Mung sakitu maksad kula teh sumangga geura moali atuh. Bah Lemud bari meuleuh menyan buringkal orai teh para mitra. Harita teh ngudaran gulungan awakna buringkal logodor kaluar ti kamar. Sora sisit anu ngagesrek berbilik jeung tihang menih saheng. Letah nyagak terus ulal leel siga nu amitan. Malah kadenge kakak kokok bisada akhirna mah ciuk aya angin ngagelebug tarik naker. Imah Bah Lemud pating rarekot siga aya lini. Bah Lemud can waka cengkat. Tapi terus nyadiakeun hiji syarat pikeun ngawadalkeun batur ka siluman. Sedengkeun angin beuki leutik akhirna les teu kadenge. Kaayaan balik ge jiga tadi tenang jiga teu aya kajadian naon-naon. Ari Bah Lemud anu keur aya di kamar harita kekerenyeman keneh mapatkeun aji jampena. Ngamat bangsa siluman nu rek dipuntangan tulung ku manehanana. Da tetep bae hayang ngabinasa ka batur ku jalan ngawadalkeun ka siluman. Sanggeus beres Bah Lemud kaluar ti kamar bari mawa hate anu bungangang asalugina. Lantaran geus bisa ngayakeun hubungan jeung siluman nu bakal dipentak bantuanana. Saterusna Bah Lemud ka dapur nempo anakna, tapi di dapur mah eueuh leos katepas nyampak anakna aya di dinya. Cek Bah Lemud degek Bah Lemud diuk, terus ngodok saku baju ngaluarkeun surutu. Serebung udud bangun tumanina, malah mah diukna tumpang kaki sirah dangah. Adi panon meletet bari ngararasakeun nikmatna udud surutu. Bagaing deh, bagaing ayeuna. Isuk jaganing pageto sihru hati rek dialak waing sia nyawana. Rek diparabkeun waing sia ka siluman buta hejo. Tuh mana tuh da sia sakalian kuaing diwadalkeun si bedul desina dihakan adah. Tapi kumaha carana ye sabab kudu aya eupan.
Bu bisa dihakan ku manehna kudu aya pituduh nu yakin pikeun para siluman. Tapi gampang. Temu si kampleng we sinang ngirim dahareun ka ditu. Tangtu bakal dihakan ku si Ruhati sabab jalma miskin. Hehehe benernya. Hehehe malang geura sora bisa ka ditu. Sore ge bisa ka ditu. Cek Bah Lemud dina hatena. Panon molohok ka pakarangan nu hieum ku pepelakan. Terus ngalamun meni anteng akhirna inget kana rencana hirup anu rek kawin. Nu rek kawin deui ka hiji awewe batur salemburna nyeh siri sorangan. Hehehe bener deui. Amun si hati geus koyor, aing rek kawin. Sabab babari ngolo awewe malah perkara anakna ge bisa diatur pan ku aing. Pokoknya mah beres we lah. Kudu boga pamajikan teh. Aduh dah kanu bener. Ayah, aing ngakali milih, aing malah laki ieu. Komo sagala loba aing deh. Nya urang jadikeun we lah. Urang lamar ngaras dereh puguh, tapi hayang hasil heula marapkeun si Ruhati, lantaran hati aing moal tenang ieu tuman manusia kitu teh. Jadi cucuk rungkang bungkul. Pagawean si Ruhati da jeung si Ronyok si bedeuel teh. Cek Bah Lemud bari ngepeulkeun peul. Geus kitu terus ngacungkeun jempol jiga nu kurang sasetri. Surasiri sorangan jiga nu siwah. Saterusna jempe bari udud ngelepus teu cukup ku surutu sabatang. Barang keur tenang kitu rentang-rentang katempo anu leumpang jiga nu wawuh. Lantaran ku sareretan ge apal kana leumpangna, apal kana dedeganana. Barang disidik-sidik teh Mang Ronyok atuh ngagebeg Bah Lemud teh. Lantaran Mang Ronyok teh geus disangka maot, huleng Bah Lemud ngahuleng, sungut salawak siga sungut lodong. Surutu ampir murag ari panon molohok ka Mang Ronyok nu keur leumpang meuni ngaganeang siga anu teu maninah pisan. Beuki deukeut beuki sidik tetelah henteu nyalahan eta teh Mang Ronyok nu ngahaja datang ka Bah Lemud. Wah, kurang ajar si Ronyok teh. Ngabohong aja. Aduh katipu aing ge mah yeuh. Rugi ku dua ku tilu, kahiji rugi ku paresa gintal, kadua rugi ku sawah geus beak parena diakan beurit. Ieu gara-gara si Ronyok ieu nu gawena teu bener ieu. Katiluna ngaran aing beuki goreng we di masyarakat. Sabab disarang ka tukang ngawadalkeun jalma. Tapi rasakeun sia, aing ge lain si Lemud tukang elehan jeuleu. Aing ge boga balad bangsa siluman. Diparabkeun sia sakalian ku aing. Aya pira ku teu kojor onaman mah. Tapi kumaha caranya nya? Naik ku jalan kasar kitu atawa ku jalan lemes? Goreng jalan kasar mah keunah rek dipura-pura teu nyaho we aing mah. Rek dibawa leureuy ngarah lindeu. Kitu pikiran Bah Lemud akhirna mah tenang deui hatena. Tapi uteukna muter neangan akal. Cek paribasana muter parawargi pipikiranana. Neangan akal tarekah maksud jeung tujuanana sangkan caina herang beunang laukna. Atuh harita para wargi sadaya teu loba catur. Harita teh para wargi Mang Ronyok nu diupatna harita beuki deukeut we kana panto pakarangan. Kabeneran harita panto pager henteu pageuh urut ngaliwat si kampleng henteu dipageuhan deui. Bungaheun Mang Ronyok pok ngomong sorangan bari melong kana lawang pakarangan. Kabeneran ye pantodorana buka ye. Jika nama pohon si kampleng deh. Temageuhan panto ye jika nama ngahaja meureun. Nuhun atuh pleng kami jadi babari asup ka imah si Lemud ye. Araya cawa eueuhnya. Terus ngadeukitan panto sarta harita keneh dibukakeun blus asup ka pakarangan. Langsung muruh hareupeun imah Bah Lemud. Barang geus tepi reg ngarandeg heula geus kitu pok uluk salam. Punten punten Bah, aya di bumi Bah. Mangga aya Abah mah aya. Aya Abah mah adu geuning Mang Ronyok. Cek Bah Lemud diakna keur. Siga nu sono ka Mang Ronyok teh tela bisaan ari kitu teh mah nyebutan niat jahat teh. Da teu asa jeung jiga teu jiga nu ceuceum. Harita buru-buru mukakeun panto bari suraseuri mata kresep. Bear marah mai pikacongaheun berai panto muka pok ngomong deui. Ayo bage ya Mang Ronyok. Sok atuh ka jero. Aduh. Geus gila di dagoan ku Abah teh sabab geus aya bejana cenah Mang Ronyok teh datang cenah kitu. Oh nya mang Abah nuhun atuh lah. Kumaha da Mang Bah?
Mangronyok rada curiga nempo kalakuan Bah Lemud, tapi manehna ge teu gagabah. Ari pribadi nama someah ngan aya nu dilawan ku someah deui. Punten, lepat. Rada curiga nempo kalakuan Bah Lemud, tapi manehna ge teu gagabah. Ari pribumi someah mah dilawan ku someah deui. Gek diuk dina kursi nu aya di tepas, malah Bah Lemud ge gek diuk deui. Harita para mitra Bah Lemud tuluy nyeri. Kumaha bejana di lembur Cilanggap Mangronyok? Pasti mana heula du kamari teh meuning ngambleng taya datang. Mangkaning pare abah bae aku beurit. Kumaha geus nyawa acan ngeunaan pare abah? Ceuk Bah Lemud dareh deh naker. Di kantenan we tu terang mah Bah. Malihan apan pangna abdi luas leos teh neangan tumal sangkan bisa ngalawanan beurit. Sabab bukan nyawan ku abdi wah beurit teh ngaranjah pare abah teh lain beurit samanea atuh. Tapi beurit siluman nu aya pangayeun ngasuna lah. Da ieu Bah nu matak terus. Abdi teh ngider ka jauh harita teh. Ikhtiar neangan tumal pikeun ngabelaan ka abah. Sabab abdi teh ngarumasakeun yen abdi teh pagawe abah. Mangkaning geus gagal ngajalankeun tugas. Akhirna teu bisa ngajaga pare, tak kitu nu sabenerna mah hapunten abdi teh Bah. Temal Mangronyok. Teu asa-asa jigana teh geus minang mikir ti jalan kene. Nina jenghok Bah Lemud teh pikiranna geus robah deui ngarasa cangcaya kana kaayaan Mangronyok. Dende kapangaruhan ku caritaanna bisi nya kitu. Sabab manehna oge geus boga sangkaan anu kuat yen anu ngaranjah sawahna teh lain beurit samanea tapi beurit siluman. Oh jadi kitu ku tandem Mangronyok. Oh syukur ya atuh kumaha hasil tumalna. Mun hasil teh abah ngarasa bagja atuh. Bagja naker lantaran pare nu can koneng bisa katulungan meureun kitu dah. Kumaha tumalna teh Mang? Bah Lemud bungahkeun paroman beuki marah mah. Gampang Bah. Pasrahkeun ka abdi kanggo ngajaga nama. Pasti hasil lain teh moal aya beurit nu kumaha ngaganggu kana pare. Pokona pare abah ngan wayahna perkara tumalna moal dibejakeun sabab Rusia eta mah. Pokona mah abah mah terang beres we. Mangronyok teu wani bruk-brak sabab maksudna ge lain rek ngabelaan Bah Lemud, tapi ngan saukur hayang ngadoja. Nah rek kumaha sikep Bah Lemud lamun manehna datang. Buktina bet jadi bageur sarta dareh deh, tapi jadi nyeri jati. Hehehe nya teu naon-naon atuh Mangronyok. Obrak we jalankeun ku Mangronyok sing bener. Keune karugian nu geus mah teu kudu dipikiran. Sabab banyak itu geus jadi milik abah kudu rugi meureun. Nya nuhun atuh ari kitu carana mah. Abah teh bungah nu taya papadana. Baik atuh heula nya. Abah rek ngitah nyieun dahareun. Da teu aya patih goah di dieu teh atuh. Mangga abah manggalah tinggal tenang-tenang lah. Temal Mangronyok beri seri. Harta manggut ari Bah Lemud memeh asup teh mindah heula surutu tina meja jeung ngapanekerna. Maksudna mah rek nyuguhan semah meureun. Geus kitu mah leos ka jero teu kareret deui ku Mangronyok ari hatena mah rada tatiwul. Sedeng Mangronyok teu loba pikiran kop kana surutu terus dipeuli. Rembung udud tenang naker mun itu aya kahariwang taya kasieun. Padahal mah eta teh keur diancam pati ku Bah Lemud anu licik. Hehe. Teh lah Bah Lemud jiga nu bingung ye. Mun rek ngamuk tadi nama ngan teu wani, sia kanyahoan ayeuna mah sia. Najan paroman biar marah mah ge aing moal katipu. Pasti ieu pangoloan ge atawa hiji hal nu disumputkeun. Geun cerek dianteur ka hayangna lah. Are kumaha manehna teh? Cek hate Mangronyok bari ngalepus we udud surutu. Panon melong kaluar nyawang kanu jauh. Sedengkeun Bah Lemud para mitra sadaya mikir harita bari diuk di dapur. Manehna neangan akal sangkan bisa marabkeun Mangronyok ka siluman. Tapi weleh teu kapikir lantaran kabereg. Henteu laluasa mikirna akhirna ngagerowan anakna, terus dititahna heureusai jeung nyieun lalabuhna. Bah Lemud ngahulang bari ngajentul, semah mah diantep bae teu dipalire. Asembetan hade ye. Asembetan hade tapi kudu kumaha carana nya. Wah babari sia si Ronyok rek diajak ngobrol ku aing sing lila.
Hari aing rek minta ngasakan hakanin hayam hiji. Minta kadatangan nu deket terus diijabkeun ka siluman. Terus dibikeun ka si ronyok sina dibawa ka imahna. Ayeuna bakal dihakan pan kadu kuduaanana jeung pamajikanna. Pan beres. Nya kitu we lah. Sakaligus meureun duanana koid dah. Waing diharapkeun ka siluman buta hejo. Bah lemud bungaheun lantaran geus manggih akal. Terus harita keneh keluar ti lawang dapur nepungan tatanganan nu deukeut. Kabeneran aya atuh terus we dititah ngasakan hayam hiji. Malah buruhna ge ku hayam hiji deui anu hirup keneh. Teu budu nu dititah teh bungaheun pagawean buru-buru dijalankeun. Geus kitu mah bah lemud nyampeurkeun deui ka Mang Ronyok. Aduh, hampura rada lila abah ge Mang Ronyok. Itu budak teu bisa ngirun seuneu. Nya kapaksa we ku abah malu mah can boga pati goah sakieu yeuh. Cek bah lemud bari diuk dina korsi. Gap kana surutu terus udud bangun tumanna. Ini teu bah teu naon-naon. Teu lami sakitu mah da abdi ge capek keneh ongkoh tilasna nyak tadi. Mun dicarangkeun kieu tuur teh. Nanging kumaha perkawis pibojoeun teh atuh? Apaan ti payun teh abah teh kantos cumarios cenah bade nikah deui. Nah ira ciosna bah Mang Ronyok tetep tenang. Nya eta puguh Mang. Geus dipikiran nih puguh. Dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun. Jadi kudu abah teh boga pamajikan. Sigana memualkung si sabulan di kawin abah teh. Sabab kamari geus paheut pas ini rek dijadikeun. Ngan can ari dilamar mah. Sabab aya keneh anakna nu can satujuan cenah kitu. Tapi kakaraceuk beja ari omong ka abah mah cenah acan manehna oge. Tapi jigana mun ku abah ngahaja di desa sarta dibere harepan mah pasti manehna ge nya tujuan. Dangke lamun abah tulus pangantenan Mang Ronyok ulah teu datangnya. Malah kudu sarerea ka dieu. Ngarah euyeup lah. Hade nyamangnya yeuh. Cek bah lemud jiga nu nya padahal mah sagala rupa kakararencana can aya nu pasti. Abdi moal nepi ka teu ka dieu atuh bada hoyong nyaksian abah pangantenan. Asakan heula tuh, asakeun heula rencana-rencanana sarta abdi ulah teu diwartosan ge. Nya tangdu atuh di bejaan. Geus pasti, pokona mah beres we. Bah lemud bari seuri. Sok sanajan seuri ari uteukna mah tetep muter. Muter para mitra, maksud jeung tujuanana memang kacida pisan tojanya jeung anu dihareupeun ka Mang Ronyok. Atuh geus kacipta lamun manehna kawin sedeng Mang Ronyok jeung pamajikanna rek diparabkeun ka siluman buta hejo. Nuhun atuh bah. Ayeuna malik deui kana rencana tadi bah kumaha yeuh aturan perkawis ngajaga parete. Sakumaha gajina nu pantes? Ulah 10 kilo jiga ti heula tuh bah da ieu mah yakin bakal beres lah. Cek Mang Ronyok balik deui kana obrolan tadi. Da sabenerna mah ngobrol kanu sejen ge teu pati resep ngan ukur tama ngahulang bungkus. Ieu nya mang ai perkara gaji mah ulah sieun pokona mah. Pokona mah teh mongkeun heula pagawean. Mun beres jeung aman pare abah teu bae aku beuli tangtu gajina gede. Sing percaya ka abah. Lamun parena weuteuh Mang Ronyok bakal dibere sakintal saminggu. Itu syaratna teh. Tapi syaratna sakabeh pare nu aya di sawah abah ulah diganggu ku beurit sakitu. Beres bah lah. Geun ulah salempang lah pokona mah pasrahkeun we ka abdi terang panen we abah mah. Buktikeun we geura. Mang Ronyok ngacungkeun jempol. Atunya kakak bah lemud tapi serina juga hamar. Kawas nu dipaksakeun saterusna mah duanana ngobrol lila pisan. Sagala dicaritakeun. Mang Ronyok teu kumaha wani nyaritakeun pangalaman sabenerna. Disidem we perkara eta mah sanggeus rada lila aya anakna datang. Bah lemud nyelang heula ka tukang. Dagoan heula sakedeung mangnya. Itu aya tatangga rek nguruskeun susuguh da anak abah mah can pati apaleun ukur bisa na cai wungkul. Mangga bah, sing tenang we lah. Tembal Mang Ronyok kalem. Tejiga nu curiga para mitra ngan sagala rupa tindakan bah lemud dititenan apik naker. Kawas nu geus terus rasa yen bah lemud boga niat goreng. Sedengkeun bah lemud harita teh ka dapur kasampak tatangan anu dititah ngasakan hayam geus beres. Malah mah diwadahan dina rijen da dibakakak hayamna oge. Geus kitu mah tatanganna balik deui. Ari bah lemud para mitra mawa bakakak hayam ka kamar pamujaanana. Sanggeus aya di jero ngajemprak sila ipis peledug ngukus. Haseup menyan menimulak paralak bah lemud ijab kabul. Babakti ka siluman bari bakakak hayam di kebulan ku haseup menyan.
bari diijabkeun apik naker yen sing saha jalmana nu ngadahar eta hayam op geura cokot ku siluman rek di lemur mana ge sarua bae sarta najan leuwih ti hiji ge teu naon-naon. Anggeus beres terus dibungkus rapih naker bah lemud kaluar deui ti kamar bari mawa bakakak hayam nu ngandung racun siluman teh. Barang jeung kaluarna bah lemud ti kamar, anakna geus beres nyadiakeun sangu jeung dengina. Sakumaha biasa mun rek nyuguhan sema, atuh saterusna bah lemud ngajak dahar babarengan ka Mang Ronyok. Ari Mang Ronyok teu talangke brak dahar ngariung jeung anak bah lemud. Atuh teu loba nu dipikir sabab daharna bareng teu aya nu nyurigakeun, sanggeus beres dahar parindah deui ka tepa. Para mitra kaum dangu bareng jeung kaluarna bah lemud di kamar. Anakna geus beres nyadiakeun sangu jeung dengina. Sakumaha biasa namun rek nyuguhan sema, atuh saterusna bah lemud ngajak dahar babarengan ka Mang Ronyok. Para wargi anu mulya, harita barang geus dahar teh tuluy ari ka tepa. Bah, abdi teh mah bisa lila-lila nganyang bah ieu lantaran ieu gaduh keneh bujengeun rek kalembur saliara susuganan tepi ayeuna. Wayahna we moal tiasa jeung-jeung ngobrol ieu ayeuna teh sejak permios we bah. Mang Ronyok ngabohong padahal mah teu betah cicing di dinya. Lantaran beda karasana kana hate pating sareblak jeung teh jantung naratug bae. Wah, na haru rusutan teuing adunyok. Aduh kewe burit balik mah. Pan abah teh sono kene jeung dieu di imah wah batur. Si kampleng keur ngajaga pare di sawah. Dan koneng kabeh kagok cenah kitu. Tadi mah poe tadi rek panen cenah ngomongna teh. Cik bah lemud kawas nu panasaran. Mun balah kewe cenah sewaktu sekali deui. Ayeuna mah da amitan we mungpun siang keneh abdi teh. Jeung Mang Ronyok nangtung song ngajak sasalaman. Bah lemud gitu bisa ngahalangan terus narima an sasalaman bari ngajawab. Ya dina naon ari geus mitu madu. Tapi teh heula Mang ieu jagoan je kedeung ieu aya oleh-oleh keur guareun barudak di imah lumayan. Bah lemud teu nunggu jawaban terus asup heula ka jero imah. Ari balikna bari mawa bungkusan song dibikeun ka Mang Ronyok. Ieu bawa Mang lumayan keur tambalengo. Mang Ronyok colohok semu kaget tapi teu loba pikir gap we di tampanan. Da moal hade ari kudu ditolak rejeki mah, tapi jajan teu ngadak-ngadak ratumpok nyarita lalaunan. Tuh nuhun atuh bah permios bah. Obral geura miang atuh. Perkara ngajaga sawah prak we jalankeun sakumaha misdina. Urusan gaji mah ulah salempang beres ya pokona mah. Mangga bah mangga. Leos Mang Ronyok init henteu ngareret deui ka bah lemud mun seuri nyandung harti. Dina hatena mah para mitra ngageremet wae. Hayang geura ngadenge beja, hinaan maot na Mang Ronyok jeung pamajikanana biru hati. Sanggeus Mang Ronyok jauh bah lemud asup deui ka imah geus diuk dina kursi. Ngalamun kanu jauh nyawang kanu anggang nyipta-nyipta kanu can puguh karuhan. Hatena ngarasa sugema geus hasil ngajalankeun tarekahna ngan karinungguan hasilna bae. Caturkeun para wargi sadaya, Mang Ronyok salila di perjalanan teh manehna mikir bae. Jangan akal nu lantip pikeun ngajalankeun pagawean nu geus dijanjikeun. Padahal hatena mah teu mikeun mun kudu digawe deui di bah lemud, tapi kacampuran ku rasa panasaran hayang nyaho kana sikep bah lemud teh saterusna. Nah, ayeuna mah mending ka sawah we heula lantaran ceuk bah lemud ge cenah si kampleng aja di ditu. Wae geus ditepungan ah. Jeung dia hayang nyaksian we kayan pare bah lemud teh sabeuri teh. Dina kayan beurang nya kitu bener henteu. Ayeuna teh ayeuna perlu ka sawah heula. Ceun bae lah. Burit oge balik mah lantaran pamajikan moal direupun geus bebeja ongko. Cek Mang Ronyok ngomong sorangan. Bari tetep leumpang bangun tenang tapi lila-lila mah panasaran. Hayang nyaho kana isina bungkusan. Reg ngarandeg heula terus bungkusan dibuka. Barang beres teh telah bakakak hayam menipi kabitawi. Koneng umyang da puguh nu ngasakanana geus ahli beureut. Uyu gini bakakak hayam itu. Waduh. Mun koneng kieu euy. Mun lain tibah lemud geus dihak anayeuna oge ye. Tapi dina jurigan ieu mah lantaran hayam na teh nyaho meuncitna ye. Isi hayam juri gerek dibawa baheula ka sawah wae Eta bungkusan cina rapih para mitra. Terus Mang Ronyok nuluykeun lalampahanana. Barang anyog ka irigasi mengkol ka kenca terus mapai tamakan maju ka hilir. Teu
terus mengkode kana galengan sawah tuluy mapai kabelah kaler. Akhirna Mang Ronyok datang ka sawah bah lemud anu parena geus mimiti karoneng. Malah geus katempo anu leuleumpangan dina galang horeng teh si Kampleng nuker tunggu pare. Memang bener aya di dinya ngajalankeun tugas di sakumaha mistina. Nampo kaayaan kitu Mang Ronyok seuri terus ngadekitan ka si Kampleng akhirna pahalip-halip. Gini Mamang, pagi ya Mang. Cina geus maot si Mamang teh. Si Kampleng nanya bari beungeut sia semureuwa. Tuluy unur-unuran ongkoh ngabagiakeun kalah ngajauhan boro-boro ngajak sasalaman. Tong sieun-sieun yang Mang lain ririwa jelema asli Mang teh. Mang macan rumah sa dicabut nyawa. Can rumah sa dikubur can uang sa dibungkus ku boe. Nah make nyebut geus maot segala rupa ka Mang. Ka dieu jijang ya, urang ngawangkong jeung Mang Dayu. Mang Ronyok bari ngagupayan. Nah bener Mang. Si Kampleng jadi ragu-ragu can pasti percaya kana ceritaan Mang Ronyok. Sieun aya wani aya akhirna mah colohok bengong colohok ngembang kabeh. Nya nah, teh udah ngabohong segala rupa. Diwa mah surana ge ngirung ka wasura kunti, sukuna ngagantung 3 jurig. Leumpangna geuleuyeung jeung eueuh tapakan. Pan Mang mah teu kitu pek we sidikeun sing bener. Nah jiga jurig gitu Mang teh. Sok mahina jang segala-gala teh. Mang Ronyok bari pepeta. Akhirna mah wani deui ka si Kampleng terus apa teh? Akhirna mah wani deui si Kampleng teh terus ngadeukeutan ka Mang Ronyok pok ngomong deui. Yang percaya tuh gitu Mang lah. Tapi ngaran kuringnya yeuh ngarah kuring percaya. Si atuh maca sahadat kadinya. Si Kampleng bari ngacungkeun suruh. Waduh, manihara resep pisan kieu lah. Rugina disangka nu maot teh, tapi teu naon lah sok Bandungan ye. Mang rek maca sahadat. Mang Ronyok terus maca 2 kalimat sahadat tetela bentes jeung bener. Nya bener Mang hampura we tuh nya lah. Lebih si Ririwa tadi mah kuring mah sieun we ari kudu ngawaduh jeung Ririwa mah. Geus ngajak ka astana, nu akhirna dibawa ulin ka jero kuburan. Panti lucu. Nuhun atuh Mang ah, baleger keneh mah. Sok si Kampleng ngajak sasalaman. Mang Ronyok di kampanan bari nyarita deui. Nah, teu naon atuh jang teu naon. Memang kudu apik jadi jalma manya ulah sok slogoto babakuna mah. Ulah gagabah, Mang mah bunga we lamun nempo jalma ati-ati taliti teh, tapi ari nyang kaririwa mah rada keuna kana hate teh. Tapi teu naon-naon ah. Yuk ah urang ka saung jang ah. Ieu urang ngawaduh di itu gede yuk. Ayo atuh da rek ka saung tadi ge kuring teh. Ongko geus lapar di lantaran ti isuk caminang dahar ieu. Si Kampleng bari limpang mapai jalang muluk ka saung. Henteu jauh ti dieu. Dituturkeun ku Mang Ronyok tapi teu lagi geus anyong. Tetela darius dina palupuh sedang kendurukan menimarak bakru hai luhurinana aya pendieu. Oh, keur ngaliwat teh jang. Geus asak acan. Mang Ronyok nunduk kana pendieu anu nagog keneh. Ari si Kampleng siri. Ai liwat-liwat kitu para mitra. Mang Jaya mah intipna we lah. Aduh, para wargi sadaya. Kerakna intipna we Mang Jaya. Nah, kalau ka seuri jang. Ini mah liwat teh lah. Ieu geus asak teh geus lila atuh. Tapi Mang saeutik liwatna ieu moal mahi kerduaan mah jeung deui lah. Saya dengeuna deui kura jeung uyah we tambah cengek ngora ieu. Oh, kitu teu naon jang teh lah udah mah katepaan ku lemud. Uga sifat gajahe, merengkel, merapet. Kitu teh merege hese. Teradaik muka leungeun. Ulah reuwas jang lah da Mang mau minta. Ugus kahar ti ku Mang oge. Ujang teh dibere bekal ngan saeutik kudulungan. Anu kur cukup keur soranganeun, tapi teu naon lah teu kudu dibere Mang mah. Teh hayang ieu. Jeung deui lain rek ngadon dahar Mang mah. Rek ulin we ka dieu hayang nempo pare sesabeuri. Sanyaho beurangna kakaranyaho peuting we wungkul basa Mang aya nu newak teh. Temal Mang Ronyok nyarita jiga nu rada keuheul lantaran si Kampleng kasinan ka soro liwat. Si Kampleng harita nyarita, ulah pundungan Mang ah, eta mah banyol, kope lah, yang lewat mah da duahi duaeun ge, ulah pundungan teu naon hayang malah. Sok-sok adinya, cek si Kampleng rada eraeun manehna rumah sa geus kasieunan teuing. Nah, moal nyoro rejeki batur Mang mah.
malah mun ujang butuh rek dibere ku mang sebab mang mah mawa dengan kejo ieu nu rada ngota ieu. Naon kitu mang? Si Kampleng curing hak. Kejo ari rek dibere mah da can ari can teu cara ari mere rada perad dampaleungin. Aduh, ieu para wargi sadaya si Kampleng turunan di Bah Lemud we. Ngalah ka Bah Lemud. Tak buka, tapi lamun hayang ulah dicokot kabeh agehane mang sabeula. Saboy tadi pamahanan di Haji Ilyas teh. Mang Ronyok nuna bungkusan kana palupuh ku si Kampleng rikat di samer. Terus dibuka barang berai meuni calawak bari bolotot. Terus kutap-ketap jiga meunang. Jiga mau neuleu anak doma terus neuleuyan ciduh pok ngomong bari nyengir. Sabeula we kuring mah geus lapar ye. Ti isuk can manggi dahar lantaran teu aya deungeuna. Kebeneran mah aku poe beulahkeun ngan ulah dibeakeun kabeh. Da mangge hayang atuh, tapi moal di dahar dieu mang marek dibawa ka imah ngarah bareng jeung pamajikan. Ulah mun nya mangnya si Kampleng giat pisan. Eta bakakak dibeulah terus sesana dibungkus deui kalayan teu loba carita. Manehna ngojengkang nyait liwat dina pendil celebek dahar. Rada kumerot para mitra Mang Ronyok oge da puguh kabita. Tapi henteu kabawa ku sakaba-kaba manehna inget kana kalakuan jalma nu marena. Salila nyurigakeun mah. Salilana nyurigakeun. Mang Ronyok ngan ukur melong bari ngupat dina hatena. Tete lah pedit pisan si Lemud teh sia. Kapagawe ngan ukur mere kejo teu cukup jeung sagala-galana. Sigana mah si Kampleng teh lapar pisan can dahar ti isuk meureut. Eta buktina nempo bakal kakayam muni bunceli. Eta kuah pun segede-gede puru. Karunya teuing lapar jigana teh. Kope sing wareg peleng lah bisi kurang kene mah beakeun. Itu bakakak teh tah. Kami malain teu hayang tapi rada cangcaya bisi meunang ngajampean. Tapi ari maneh mah moal naon sugan sabab ujangna maneh mah. Kitu garecokna hate Mang Ronyok. Panon melong ka si Kampleng nu keur ngahanca alas. Bakakak ampir beak jeung tulang-tulangna. Akhirna Mang Ronyok ngarasa paur bisi manehna kabita poke ngomong. Poke sing jongjon namanya mang hayang nempo heula pare ieu. Na kumaha urut beuri teh susuganan bisa diakalan keneh. Aduh hayang aduh. Jauh. Entah kalau pokna uguh lantaran ngoso maksud nama cing cenah mamang ka ditu gancang. Ngan teu pikahartieun ku Mang Ronyok, tapi teu loba pikiran terus we kaluar ti saung sarta leumpang mapai galengan sawah. Barang geus anyog ka ulut beuri teh, Mang Ronyok meuni colohok bengong. Sabab teu nyalahan caritaan batur pare Bah Lemud geus anu geus asak mah beak jiga dipanen we. Rigil beak ku beurit di dinya Mang Ronyok mikir nginget-nginget kajadian nu geus kaliwat. Ngakurkeun tetempoan harita nu beda jeung tetempoan nu geus kaliwat para mitra. Sabab aya perbedaan nu kacida jauhna. Basa manehna keur tunggu mah 600-an jalma nu ngalaan pare, tapi ari urutna bet jiga digegelan ku beuri. Nu matak meningah uleng manehna teh ngarasa bingung yang hareupan kitu, tapi akhirna mah sadar. Wah, teu aneh. Apaan aing geus nyaho sorangan boga kalakuan kitu teh lain sasaha. Tapi beureut siluman gua guguh Gunung Warangas ye. Tetela ngaruksak muga-muga we teu unggal usum. Kaloyong Mang Ronyok ka tempat sejen palahak polohok nempuan jarami nu ngararacung. Lantaran pare nama geus beak ku beurit sanggeus wareg lantrak lintrik mapai galengan sawah. Mang Ronyok balik deui ka saung kasampak teh si Kampleng. Geus beres dahar bibir lamungir beuteung buci trek eureuleu teuram. Terus nyarane kana tihang saung pok nanya ka Mang Ronyok. Hang? Di mana ya? Ada wae ka mana mamang teh sabenerna dah. Nya ngahaja wae kitu hayang nempo ka sawah. Jadi tuluh kuring geus dahar mah ya. Atawa ngahaja nganturan bakakak ka kuring. Asa kabeneran pisan. Jika nyaho we kana kaayaan kuring nu susah ku dengan kejo. Lain ngahaja rek nyiri makakak euy. Mang ngajarek nempo sawah nu ruksak parena teh. Sabab mang teh penasaran dan can nyaho nu sabenerna atuh. Oreng teh bener we jang mun ruksak pisan ku beurit euy. Pantes we Bah Lemud ngambek teh. Sarta nyalahkeun ka Mang, hanya kala Mang teh teu bisa nulungan jang. Beuritna loba pisan harita teh. Cek Mang Ronyok jiga nu asa-asa. Manehna teu wani nyaritakeun kaayaan nu sabenerna. Untung si Kampleng teu loba tatanya.
siga namah beteng na engap kene kurang laluasa keur cacarita meureun nya nuhun atuh mang lah tak kitu geuning tapak kajahatan sakadang beuri teh mang mun teu inget kana kanyaan dunungan malah moal daek nungguan pare teh sabab lain lawaneun mang atuh karasa ku kuring beuri 3 pare teh atuh nya beuri teh jiga siluman lain jiga pare alah beuri teh sugan mah an ukur ngomong sakitu si kampleng sedengkeun Mang Ronyok geus hayang balik lantaran kaayaan harita geus burit tanun poe geus surup cahaya layung menhibar aejang lain teh sono mang teh nya geus burit ye geuning ye permisi arek balik heula bisi pamajikan arep-arepeun cing kadiekeun bungkusan mang teh lumayan keur deungeun sangu engke ari dahar sok atuh mang kadinya tah nuhun nya tawang sueun ajang leos Mang Ronyok balik teu ngareret deui ka sisi kagigir jongjon lempang mapai galengan ngajugjug ka lemburna bari mawa hate nu teu daek tenang loba pikiran anu teu puguh gancangna carita para mitra sadaya samemeh wanci magrib Mang Ronyok geus anyog ka imahna malah geus diuk di tengah imah bari ngareureuhkeun kacape pamajikanana hideng nyadiakeun cai enteh jeung beuleum ketan sanggeus tarap tigek biru hati diuk pok ngajak cacarita kumaha bah lemut teh Kang ngajak pasea atawa henteu kuring mah salila ditinggalkeun teh melang we bisi akang ngadon gelut di ditu lantaran bah lemut teh keheureun pisan ka akang teh malah ka kuring oge basa nyucul ka sawah meuni ti popolotot Kang ngan untung aya tua kampung urang lembur luhur nu ngabelaan ka kuring teh mun teu mah teuing kumaha meureun keheureun si abah teh ka kuring boa-boa kuring teh disiksa ari akang kumaha tadi ngamok ka akang mah henteu malah nyuguhan dahar jeung daging hayap mere udud ge surutu meuni sabungkus ditambah deui kula lawuhan meuni sagala aya atuh sajababna ti kitu teh nya lalawuhna ge kumplit mun terus babulan hareup rekawin cenah urang kudu ka ditu sarerea tak kitu kajadian teh teu gelat teu gelut teu pusua teu pasea akang mah cek Mang Ronyok bari terus minum ari bungkusan ditunda gigireunana nya syukur atuh Kang sugan we bah lemud sadarnya ulah hayang ngeunah sorangan we kudu boga rasa kamanusiaan tapi ari eta naon Kang meuni dibungkus rapi siga-siga meunang kue tidak aya biru hati nunyuk kana bungkusan Mang Ronyok rada bingung lantaran bisi didahar ku pamajikanana mangkaning barang nu rada nyurigakeun ngan henteu aya bukti keur nudingna bisi nyalahan pok ngajawab kieu ita hati ieu bungkusan memang dahareun isina teh bakal ka hayam sabeula tapi ulah hayang imanya lantaran akang teh teu wani ngadahar akang mah rada salempang ieu can wani gagabah bisi bah lemud boga niat jahat jeung hianat ka urang ku jalan lemes lain goreng hate imah akang teh ngan urang teh kudu ati-ati bisi cilaka tah kulantaran kitu ulah wak hayang ngadaharnya bisi jadi mamala aing mah simpen heula dina tetenong mun peuting engke teu aya naon-naon hartina eta bakakak teh bersih teu kapangaruhan kudu teu puguh tah kitu we teh nya kardin teh ya tapi ulah loba carita ka batur bisi mata keribut kitunya mata keung atuh Kang mun kitu mah nya tapi teu naon lah urang tuna we heula dina tetenong suganan aya gunana moal matak goreng ka urang duaan yap kadiekeun Kang urang kadapurkeun ye sing buri nunana nya bisi beurit bihati para wargi sadaya nampanan bungkusan terus dibuka heula sakedeung sanggeus tetela terus ngaleos ka dapur rek nuna eta bungkusan kana tetenong Ronyok ngelepus udud bari nyarane kana bilik gigireunana aya cai enteh pait karesepna sabato geus kitu mah bihati henteu ngajak nyarita deui manehna neuneut meuneutan janela jeung panto lantaran geus poek sarta bedug magrib geus disada ari geus rada lila mah Mang Ronyok kacai kaayaan beuki poek jangkrik jeung gaang reang di sarada angin peuting ngahiliwir meuni tiis karasana para mitra sedengkeun langit angkeup jiga rek hujan mega hideung pagulung-gulung beuki poek we harita teh malah mah karasana asa mata keung jeung geuman manuk siit uncuing jeung koreak patemalan malah di sawah gelok-lok teh para mitra teu daek jempe jalma-jalma marurungkut sarieun lantaran mata ketir jeung kukurayeun dina kaayaan kitu si kampleng keur leuntang lantung bae di sawah ngalingakeun pare bisi bae aku beurit tapi taya gunana dan teu katempo kawantu poek meuni maredong
teka ciri curug-curug acan cek paribasana poek mungkleng buta rajin telain bobodoan si kampleng ge kakarayapan dina galeng bari geblag-geblig ngagebahan beurit maksud nama tapi beurit anu keur ngahakaran parengan ukur curing hak geus ngaliwat masih kampleng ngan ngadeluk we ngahakaran pare deui di tuaran jaramina. Oi itu poek-poek teuing ha di hawa cuma ditengah karasana sakeung jeung geueum anya itu suara lok-lok teu daek jempe suara bancet muli recet jeung suara bangkong kangkengkong sangsara ari jadi kuli batur mah wayah kitu hees di imah bari disimut burungkut dina kasur duaan aing mah kukurubutan we dina pare ngadon ngagebahan beurit nu teu kadeuleu wah jeung poek deui teh si kampleng kukulutus sorangan atuh para wargi sadaya kituna teh bari tetep lelempangan dina galeng sakapun keprok tarik naker bari gegerewekan ngagebahan sakadang beurit ari beurit kalah ricit di sarada sawareh kat-kat kut-kut jiga sora kunti anu pating puriding bulu punuk pikeun si kampleng mah malah mah keur masieun siuk aya angin ngagelebug tarik naker datang na ngadadak pisan di barung ku pating cungung na anjing babaung sora jiga jauh tapi atra kadengena puguh we si kampleng jadi ngarenyag terus leungeun uyup ayap neangan pamuntangan maksudna mah ngarabi saleumpang rada gancang tapi da puguh di teangan sawah di tengah sawah nu karawel dengan ukur pare jeung pare bae suku karasana berat rek nalengkah teh loyong blug labuh korejat hudang deui terus rurusuhan buruk kasaung tapi da puguh poek jeung teu apal kaayaan kana galeng blug manehna labuh deui. Waduh, aya naon atuh teh nya. Angin jadi gede ieu anjing babaung meniting cungung mata keueung. Eta lok-lok meni bara ceok wae. Aduh, naon asa teu puguh rasa aing ieu. Aya naon nu sabenerna nya. Si kampleng ngorejat bari hudang, terus ngoronang mapai galeng. Gorobas-gorobas nungaran rungkun pare. Si kampleng jiga bagong we susuruduk bakat ku hayang tereh anyog ka saung. Akhir nama nepi ngantu urban cunur urut tidak ada lagor kana batu dina galeng sarta beungit na pareuri raheut urut ka keuna ku daun pare sakitu ge untung teu kacolok panon lu si kampleng ka jero saung siuk angin ngagelebug leuwih tarik rieg-rieg para mitra saung reot jiga rek runtuh pating rarieg kawas aya lini puguh we si kampleng beuki geumpeur diuk salah nangtung salah tapi rek kaluar ge sieun antukna culang cileung bari tangah nempo kana kenteng nu oyag jiga rek marurag tapi hiji ge taya nu ragrag malah keur kitu cikicik di pipir saung aya nu seuri sora ngirung mata kukurayeun kumaha para mitra sora anu aya gigireun saung teh harita para mitra si kampleng reuas kabina-bina ngadenge sora anu aya di saung teh kampleng eta sora nyahoeun ka ngaran si kampleng para mitra kabeg di si kampleng harita ngagebeg beungeut pias huntu noroktok jiga nu kabulusan panon buria buncelik sungut ti peperket nahan tasieun tapi huntu rame di sarada pake trok meni trok trak atuh para mitra kenal pot si kampleng lempodan ucur lempodan leungeun ngaleper bulu punuk mah geus teu keur dicaturkeun deui pating puringkak ni asa kandel aduh ai naon itu nya ai ngaros ka aing suarana ngirung jiga kun jiga kun naon itu nya aing sieun nya kepoek deui si kampleng luncat kana palupuh suku leuleus bruk rubuh cedak tarangna ngaratihan tapi teu dirasa korejat hudang terus ngarayap ungah kana palupuh kakara gerek diuk gurutak sora kuda nguriling saung di barungku sora anjing babaung puguh si kampleng beuki sieun manehna calawak ngabiri jidig siga nu liliniun rarasaan teh geus puguh geus teh puguh kulit beungeut meni asa kandel ngambleng kadenge sora seuri meni ngirung mata kukurayeun jajantung si kampleng jiga motah kawas nu hayang luncat rai sakujur awakna panas tiris bujur kokoplokan bakat kusieun malah magis basih calana oge para mitra jibreg ampun eueuh si kampleng mah eueuh
Kan itu sing jauh ka Sabrang kan itu ka Nusa Kambangan ka Palembang ka Australia kan itu. Ulah deket-deket ka dia. Ulah ngaganggu ka kami eueuh si Kampleng mah dia eueuh. Ampun ulah ngaganggu ka uing atuh. Aduh, mak, papa, aki, ini tolong ya kuring ngagerohan. Si Kampleng para mitra tetep ngagibri. Sakujur awak nerolo ku kesang ku kulit beungeut meni asa kanal para wargi. Ngahareupan model kitu teh sedengkeun di luar saung kalah kabeuki rame. Sora sapatu kuda pating kortoprak. Sora genge pating keleneng malah mah kuda ge disarada pating hariem. Matak ngahudangkeun bulu punuk nu geus hudang. Atuh para mitra cawi guig meni asa heuras baal jeung pating sariak panas tiris. Si Kampleng geus teu ngaharepkeun kana salamet pipikiran geus kumalayang bae kanu teu puguh. Barang keur ngajentul bari ngagibri geureyeung aya nu datang. Hiji makhluk aneh nu pikasieun huluna hideung sarta tanukan. Ari mata bolotot sagede terong beungeut bodas meni makplak. Dihias ku hunturang ngeteng pikagilaeun awak buligir teu make baju. Meni herang gugurilapan katojo ku seuneu tina durukan. Beuteung buci trek hideung jiga beuteung semar. Atuh para mitra calawak si Kampleng. Rek ngagero teu bisa tikoro asa mengpetan sakujur awak ngagibri. Siga nu lilinieun di barung kunorok tokna huntu. Panon buya buncelik matak pikawatireun. Ulah wakang ngigel sia Kampleng. Aing malain rek ngajak ngigel deui. Nabi aing mah sia. Adi gerang ngajedog aing rek dibawa ka nagara siluman. Sabab sia geus jadi milik aing. Rek disedorkeun ka Kangjeng Raja. Nu geus nilang ngadaguan sia. Kudu milu sia ka aing sia. Lamun sia henteu nurut. Ulu sia dikempesan sia ku aing. Sing nepi ka sagede buncang. Mata sia sok geuleuh sia anger. Ayo sia nyangtung sia Kampleng. Cek eta makhluk para mitra sadaya. Atuh bari ngeleel nemongkeun letah nu burahay beureum siga tas nguyup getih. Kudu herang buburilakan bangun galak. Tanduk ungkleuk-ungkleukan siga rek murang. Meni teu puguh rasa si Kampleng gawena ngagibrig meni geus asa baal awakna. Tapi bisa keneh ngomong ngajawab pamaksudan ngan teu puguh dari weuh ku sieun. Ampun juragan jurig gagan ampun teuing daek teh moal Kampleng daek teu moal ampun cenah aduh sieun lu mau ka kuring si Kampleng mah di dieu. Wah, bisa ngabohong sia. Bisa nyampi. Aing geus dibere pituduh ku Kangjeng Raja. Nya sia nu kudu dibawa nu urang ini deui. Urang ini jeung aing sia Kampleng. Cek eta makhluk bari ngarangahkeun leungeun. Ramo menirangwas beki katara bae. Kuku sareukeut matak paur si Kampleng meni ngaleper bakat ku sieun. Atuh para mitra sadaya eta mah luar biasa sieuna. Mung sangeuk sudi jeung sudi aing mah. Sudi nyaho sia teu boga kababuhan di nagara siluman aing mah. Ulah mawa ka uing mah teu boga kababuhan. Moream uing mah bawa ka nagara siluman mung uing mah mung cik ben yang anu sejen kitu nu daekeun. Anjir mau gak era isia. Make jungnya rek aing sia gaya deui. Hayu sia ini. Hayo naik kana kuda jeung aing deui. Eta siluman para mitra ngaragamang kana punduk si Kampleng. Cereleng si Kampleng ngajauhan da puguh embung rek dibawa ku siluman. Ka punduk si Kampleng dicekal terus dijingjing bangun hampang. Deuleuyeung eta siluman teh kaluar ti saung. Si Kampleng sukuna roroesan leungin pakupis nepakan leungin. Atuh hayang lesot tapi kalah katamah pagi. Punduk karasa tiis cikikik siluman seuri meuni mata kukurayeun. Moal bisa nolak sia Kampleng. Hayu ini sia jeung aing. Hayu kana kuda sia geura naik deui. Para mitra blak bujur si Kampleng dituna kana tonggong kuda.
Atuh mending ngarempod cungcurungan seueur cangkeng si Kampleng asa aya nu nyakelan pageuna keur kurutu kuda lumpat di barungku angin ngagerung mata keung ngagelebug sora anjing babaung menising patincung kaayaan kacida mata ketir si Kampleng geus teu bisa naon-naon kajabati sasamat ka indung bapana minta tulung. Mak, Bapak, ini aki kuring tulungan si Kampleng uing aya nu mawa cinawa ka nagara siluman. Ampun deing bet aya nu mawa duh. Apan kuring teh boga dosa rek dibawa ka mana atuh kami teh jurig. Saha atuh sia teh ha? Si Kampleng ngacacang bari ngumara cimata. Pipikiran teu puguh bet asa dina pangimpian. Ayeuna mah robah pisan kararasaan dirina asa kakalayangan bangun hampang. Ari siluman nu mawana para mitra henteu ngomong. Kuda nu ditumpahkan terus lumpat menyemprung. Teuing ka mana inditna da teu kanyahoan tujuanana nu pasti. Si Kampleng lieur akhirna jempe kapaksa nurut kana kahayang siluman nu mawa. Dijajabkeun ku ngagerungna angin nu teu woleh ngagelebug tarik naker malah mah anjing babaung kawas anu nuturkeun ka kuda siluman anu mawa si Kampleng. Dina waktu nu sarua para mitra kaaya di lemur Cilangkap kacida geumanana. Malah di jalma-jalma teh teu aya nu wani kaluar ti imah nu baralik ti masjid rurusuhan muru imahna. Boro-boro para mitra boro-boro jalma biasa najan pangkat lebay ge sarua mata keung cenah. Ngarasa keung jeung sieun di luar kacida poek angin ngahiuk matak pika keung. Bilik imah pating hareuleum matak paur di barung deku anjing anu babaung. Matak namahan ka keung jeung kukurayeun. Ari imah mangronyok karasa pisan geumanana. Di hati teu daek cicing gawena luak liuk bae jiga aya nu diteangan. Lantaran cek rarasaanana dirinya loba makhluk aneh nu pating gilisir sisi bilik tapi henteu katempo. Barang keur ngahuleng jeung mangronyok pamajikanana ngadenge sora kuda nu lumpat. Meninga guru tak tarik pisan beuki lila beuki deukeut sarta sora beuki jelas atra tetela. Meninga renyag biru hati diukna pindah ka deukeut mangronyok beungeutna pias bakat kureuwas. Kang Ronyok dengekeun eta di luar. Aduh, aya naon teh nya? Nah ka urang bet aya kuda wayah kieu tulakan panto Kang Ronyok bisa aya juring. Eta bari beuki deukeut we. Di hati bari nunjuk kana panto terus nunjuk kana bilik lantaran di pipir imah kadenge sora kuda nu lumpat nurilingan imah. Ari mangronyok henteu ngajawab kalah kacolohok bari ngadedengekeun kaayaan di luar. Tetela bener caritaan pamajikanna teh lantaran kumanehna ge kadenge di luar aya kuda lumpat nurilingan imah. Akhirna mangronyok gogodeg pok ngomong lalauna. Tetela aya jurig ieu hati kudu kumaha urang teh atunya. Nah bet aya siluman nu nganjang ka urang ge boa-boa gara-gara bakakaknya. Lantaran akang teh geus curiga we ti tadi mula. Tapi ulah ribut cicing we lah. Sugan moal naon-naon, sugan teu asup ka imah. Nya tapi kumaha tukang rek kuring mah sieun. Eta sora kuda meni kukurayeun. Hiem kawas nu nyingsieunan. Sieun kuring teh. Oh cicing. Ulah ribut bisi kadengeun ku siluman. Ulah loba omong bisi asup ka dieu keun urang tulakan we pantona. Mun aya nu pupuntenan ulah ditembalan. Ulah didenge di antep we bisi aya matak picilakaeun. Lantaran geus yakin teh siluman, cek mangronyok bari rada takiwur. Ari hatena mah para mitra luar biasa sieuna, lantaran teu wani ari kudu ngalawanan siluman. Di luar para mitra tetep mata keung jeung geuman. Akhirna jep sora kuda nu lumpat teh jempe malah sora genggena ge jempe. Cikikik aya nu seuri sora ngirung mata kukurayeun malah mah mangronyok jeung biru hati ngarenyag sakujur awakna. Sora siluman ni asa deukeut pisan kana bilik. Di hati jeung mangronyok calawak bakat ku sieun. Malah mangronyok nu tadinya teger ge ayeuna mah ngeleper hatena. Tembus kana sakujur awak ngagibrig jiga nu muriang panas tiris. Kang Ronyok, eta naon nu disada nah kunti eta jurig cai. Sorana ngirung Kang siga lain jurig bager eta mah. Ulah geruh. Mangronyok naharewos terus luak liuk siga nu sieun. Lantaran congang ngewag birik carang
panto tepati pageuh atuh loba kapaur jeung kahariwang bisiknya nunorojo tina congang. Kaayaan beuki berit Mang Ronyok jeung Bihati teu puguh rasa ngarasa salempang bisi aya kajadian nu matak nyilakakeun kana dirina. Barang keureuh kitu brug-brug aya sora nu ngagubrag di dapur. Puguh we Mang Ronyok ngorenyag awak beuki ngeleper bae. Sabab geus beuki yakin yen anu datang teh siluman sedengkeun di luar geus mimiti kadenge sora gengge di barung kuprok plakna sora sapatu kuda. Waduh, cilaka ya siluman ka dieu. Kumaha ngagebahkeun nya ari ka siluman ye. Da moal daekeun disieulkeun meureun. Mang Ronyok teu puguh ngomongna. Bihati kalah ngagibrig brek nyuuh kana lahunan. Terus nyusup ka lahunan salakina. Nyusup sieunun pisan lantaran geus teu kuat nahan ka sieun. Ari Mang Ronyok colohok manehna culang cileung sieunun deui. Yeuh, ulah ketek ieu, ulah kieu ketek ieu. Nanaon mah hati-hati. Susulung kuyan kitu deui jiga kuuk. Halik kada jauh meusan. Ya wae. Mang Ronyok butak-itak teu geunah cicing tapi biru hati teu ngadenge. Kalah kabuki mubus bakat ku sieun para mitra sadaya. Sakujur awakna ngadeg-deg beuki rongka. Sora di dapur brug-brag aya sora nu leumpang dina palupu. Beuki lila beuki deukeut ka tengah imah puguh we Mang Ronyok beuki tagibur hatena. Akhirna lol ti lawang dapur aya nu nolol hiji makhluk kacida hideungna. Tapi beungeut meuni bodas meuni camerok, mata bolotot semu beureum, ari letah ngelele jiga nu nyingsieunan ka Mang Ronyok. Puguh we Mang Ronyok meuni ngajenghok, jajantung asa rek murag sieun leuwih teu misti. Hah, jurig, tulung aya jurig, cek Mang Ronyok bari meungpeunan beungeut. Bluk nyuuh kana tongong pamajikanna nu geus nyuuh ti tatali mula. Atuh silih suruduk pada hayang nyumput kana beungeutna. Mung nempo siluman nu pikasieun. Cikikik siluman yang serikeun malah bari jeung leumpang lalaunan ka tengah imah. Manungnya keur nyanyahaon ngadon pading sulung kuy ha. Keur nyanyahaon. Cek siluman bari ngurilingan Mang Ronyok kadenge leumpang brag-brigrug. Beuki sieun we Mang Ronyok tetapi panasaran terus ngareret heula. Barang breh siluman teh ngageuleuyeung henteu nampak suku jiga ngagantung. Tapi kadenge brug-breg kana palupu. Ampun jurig, montong ka dieu sialah setan. Halik ngingkah ka ditu sing jauh. Ulah deukeut-deukeut ka aing sia manusia. Lain di dieu sia tempat sia mah ka ditu kalururung tuh. Ka Balungbang tuh, ka Walungan ka ditu. Jurig cai mah di ditu tempatna deuleu. Dong gulu geura mantok ka cai sia mah tu ngajedog di Walungan di Balong tuh. Disirah cai sia dina gentong. Kabur sia jurig ka ditu. Cek Mang Ronyok bari meungpeunan pan. Terus atuh nyuuh kana palupuh sedengkeun Bihati mah geus poho kana naon-naon nyemplong bari meungpeunan beungeut. Manehna geus soak teu bisa nyarita deui. Mang Ronyok geus sakujur awakna ngagibri. Aing mah lain nyuring nyai sia. Aing mah nyuring gunung. Aing mah nu boga nagara. Aing boga raja. Aing rek nyokot manusia nu bakal nyieun tumbal di negara aing. Manusia. Cek siluman kalah beuki betaheun we diajak cacarita teh. Ieu mah sigana siluman di lemurna terang ngobrol. Diajak nyarita ku Mang Ronyok mun kabeneran cenah asa bobok manggih gorowong para wargi siluman deui. Atuh para wargi sadaya teu daek nyingkah atawa kabur lantaran bakakak hayam tibah lemud aya keneh di dinya. Najan kumaha bae oge eta siluman teh moal waka incah lamun can minang jalma. Paling-paling inditna lamun geus bijil panon poe. Puguh Mang Ronyok jadi bingung da moal kuat ari kudu kikituan salila nama. Orejat hudang gep kana awak pamajikanana. Rigidig dipanggul maksudna marek ngungsi ka imah palebe. Lantaran di dinya mah aya siluman. Kalau terak ngalaan tulak bari barang berai di luar. Katempo aya nu ngabedega nulak cangkeng. Makhluk jangkung badag tiluan. Beuteung budayut meuni herang katojo ku cahaya cempor. Tuh batring, nah di mah aing loba nu kieu, ka mana aing initnya. Tulung ai juri ge tulung, ampun tulung. Cek Mang Ronyok bari asup ka imah.
Di hati masih kena dipanggul ada di tengah imah ngabadega siluman tadi. Malah mah para mitra sadaya nyerengeh nempokeun ka Mang Ronyok. Sihung rangeteng para misarikeut katemponaker. Aduh, kumaha aingnya? Mang Ronyok gogorowokan jiga nu edan. Rijidig pamajikan dipanggul di bawah kanggon. Bru kadeng ngagubrag kana dipan koak bi hati ngagero euwase. Aduh, naon-naon teh Kang Ronyok. Aduh, ini kabina-bina teuing jurig. Ampun, tulung aya jurig. Cek biru hati bari murungkut ngabuleun awak ku samping kebat. Brug-brug di tengah imah sadaya nu leumpang cikikik anu seuri. Puguh Mang Ronyok beuki soak we kitu salah kieu salah neteh semplek mincak semplak. Di imah sieun kaluar sieun lantaran sarua aya siluman nu nyingsieunan. Antukna murungkut jeung nu jadi pamajikanana henteu nyararita deui sareng waktosna kabujang seep di para mitra.